Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya. Tepang deui sareng Tata dan Miharja anu baris ngaduwikeun dongeng Sunda. Judulna Eulis Titi bagian ke-28 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Sageus Yati silih bagiakeun jeung semah-semahna, beuring sararea ka kamar tamu, derek-dek Komisaris Wawan ngadongengkeun maksudna ieu semah ka Yeti. Nya kitu diterangkeun saperluna bae. Sanggeus nyadiakeun leuteun, Wawan cengkat jeung Yeti, pokna ka kosasi waktu rek ninggalkeun rohangan tamu. Sing jongjon we nyayi, engkang mah sareng teteh moal ngiring nyaksian. Terang diberesna we, ke eulisna urang sina ka dieu. Kojengkang Wawan jeung Yeti kalaluar. Yeti langsung ka kamarna. Ari Wawan nyamperkeun eulis di kamar sejen. Teu lila geus ngalanggeor ti kamar sedeng Komisaris Wawan asup ka kamar nyamperkeun Yeti. Sraug eulis Titi kahareupeun pantorohangan tamu nu kabeneran nutup. Mereskeun heula buukna nu ngaroyom kana tarang. Kudungna mah teu dipake da tadi ge perluna pikeun di jalan wungkul. Brai pantoti disuruhkeun lalaunan bari hate pinuh ku tanda tanya. Lantaran tara-tara tisesari, Wawan make ditanyang hareupan tatamuna apan biasana oge sok dirusiahkeun. Ari blak panto muka, ari kebeg. Sia, ter. Jantung eulis Titi moyeg, teu kapalingan barang mireungeuh semah lalaki nu taya lian ti kosasih. Sajongjongan eulis ngajengjen kawas arca, ngarasa bingung kumaha pilakueun jeung pipokeun, oge kacida ngarasa kaget jeung teu ngartina. Naon sababna pangna kosasi harita aya di dinya, bareng jeung hiji awewe nu rupana lain jore-jore. Teu dicatur kumaha cara-carana kosasi ngawangun catur ngarekat carita, ngungkap kaayaan dirina baheula, pang-pangna dumasar kana keterangan Inspektur Sukanta nu disaksian ku Pak Haji Basar katut Juragan Sastra. Satekah pola manehna ngayakinkeun eulis Titi supaya percaya kana keteranganana. Tapi waktu Komisaris Wawan jeung Yati nyalampeurkeun, kasampak teh eulis keur sumegruk ceurik nyuuh kana lahunanana kosasi. Hatena percaya sagemblengna yen bener kosasi teh lancikna pribadi. Eukeur mah ti heula apan geus ngadenge beja ti Komisaris Wawan. Malah suratna nu ti Pak Inspektur Sukanta oge kungsi dibaca. Katurug-turug ngaran dulur patung turun hulu. Piraku we masing-masing tali gaibna nu memang geus nganteng ti barang masing-masing gubrag gumelar ka alam dunya. Nu dihubungkeun ku tali ari-ari anu pusatna ti dinya keneh tina bali indung anu ngakandung. Anu dinadekna ayeuna patepung ngadatangkeun harewos batin nu maha gaib nu ku panca indra manusia sejen mah moal karasa sarta kadenge. Wawan jeung Yeti teu kira-kira milu sukabungahna. Saeutikna geus bisa nyieun hiji pagawean anu tangtu bakal nyugemakeun ka eulis. Bebeurieun Sudrajat atuh teu acan bisa kanyahoan di mana aya na ayeuna. Duka aya sabaraha jamna kosasi jeung Deng Halimah nyeremahna di dinya teh. Ngan kanyahoan sedan nash warna kopi ngora teh geus kaluar di ti pakarangan gedongna Komisaris Wawan. Kalawan eusina ayeuna mah tambah saurang nyaeta eulis Titi. Mobil terus nyemprung ngajugjug ke padumukanana eulis di Taman Sari. Samemehna pikeun sosonoan jeung nu jadi lanceukna lantaran manehna ku Wawan dibere cuti istimewa nu lilana sabulan. Oge waktu nu sakitu lilana teh ku eulis mah geus diajam pikeun dipake neangan Sudrajat. Lamun geus kapanggih moal dilila-lila rek terus bae balik ka soreang. Soal tugasna geus tangtu moal dituluykeun, manehna rek menta kaluar. Atuh kumaha kanggo ngoprek nyonya Linio teh engkang? Ari eulis dipasihan cuti lami mah, mangkaning sasasi. Ceuk Yeti barang eulis geus jauh nyemprung dina mobil. Teu naon. Engkang ayeuna tos gaduh deui informan, upami kaleresan mah tiasa oge tanagana digunakeun khusus kanggo ngaraputan nyonya Linio. Wawan bari neuteub mobil nu ditumpakan ku eulis Titi, kosasih jeung Neng Halimah anu katempona geus samar-samar. Ku ajaman kosasih jeung Neng Halimah, upama eulis Titi geus kapanggih mah rek terus bae balik deui ka Bandung. Tapi buktina teu bisa dilaksanakeun lantaran eulis rek neangan heula Sudrajat. Tekadna moal balik lamun Sudrajat tacan kapanggih. Atuh kapaksa kosasi kudu ngajreg heula di Jakarta, ari rek balik ti heula ngarasa melang.
ongko hayang ngebantuan deui. Nya manehna gutrut bae nulis surat ka mitohana, bisi dedepeun lamun manehna ngampleng aya di Jakarta. Hiji waktu kakaragereup magrib, eulis geus sagedang dan make slek beureum gandaria, kaluhurna ka meja bodas ngeplak. Buukna digelungkeun nu rada-rada nyungcung, makeup disaluyukeun jeung dangdanan. Puguh we mata kabdi langit kabentar mega. Sakaligus eulis geus bisa ngarobah keretan beungeut nu saujratna, paingan ceuk Yeti. Cenah aya untungna ngahiji teh lantaran ayeuna mah eulis teh geus bisa ngahias sorangan, malih warni minda rupa beda gaya beda laga. Geus teu kudu ngengken di ka teh Yeti, manehna sorangan geus tapis pisan. Kosasih jeung Neng Halimah mani ceuleumot hookeun bengong mireungeun nu jadi adi ngajanggelek geus salin rupa. Beungeutna nu lonyot jadi semu-semu buleud pangaruh rajeng godel buuk anu diome kalawan sampurna. Panon nu tadinya cureuleuk ngadadak leungit jadi sipit pangaruh halis nu disorondoikeun rada behandap nu disaluyukeun jeung keureutan beungeut. Sanajan duanana hantem nelek-nelek keukeuh maranehna ngarasa pangling. Eulis teh neplak jirimna Nyonya Lian Nio, pamajikanana Tan Guatho alias si Babaho, jago penyelundup, persis teu dipicieun sasieun. Nah bet kalah molohok Kang Kos teh, sanes bade ngiring. Eulis nanya bari ngagelenyu. Alah, eta atuh kalinglap teh pohara-pohara teuing lis. Upama teu apal sorana mah lapur, mata katipu. Nah, mana beda-beda teuing. Kosasi bari nyerengeh ngareret ka Neng Halimah pamajikanana. Ah, piraku dia atuh Kang Kos. Eulis ngareret ka Neng Halimah setengah menta advis. Dalares atuh lis, teteh ge pada-pada awewe. Mani kalinglap sanes memeueusan. Ceuk Neng Halimah mairan masih keneh molohok panon teu ngicep-ngicep mata simeuteun. Ngan biru kinu teu kabawa molohok teh. Manehna mah geus teu kaget deui, da geus mindeng pisan nyaksian eulis ngahias teh. Komo keur waktu eulis meraktekeun rupa-rupa wanda keureutan beungeut jeung bentuk badan dina rupa-rupa dangdanan sarta gaya nu beda-beda. Apanya manehna nu naksirna teh. Tempo-tempo lamun dicoba biruki sok katipu oge lamun teu apal-apal teuing mah lapur, biruki oge nu sagulung sagalang sapopoe kalao. Mangga atuh Kang Kos, wayahna we teteh mah dikantun, sabiosnya teh daya bibi. Eulis ngajakan lanceukna nu saterusna nyarita ka tetehna bari teu petot imut ngagelenyu. Manjing Isa jrat-jrut duanana tarurun dihareupeun ke standby sedan Nash bawana Kosasih, sluk-slak arunggah. Eulis sorangan nu nyekal setir, Kosasih ngan bati kabita. Hatena mah rada-rada ngerasa era, lalaki-lalaki taya kabisa eleh ku pamajikan jeung ku adi. Awewe-awewe bisa mawa mobil. Gerung-gerung mobil dihirupan mesina, gleser maju lalaunan. Beuki deula beuki tarik nyemprung ka jurusan kota. Lantaran maksudna eulis samemeh rek neangan ka hiji tempat nu geus diajam jadi tujuanana, manehna rek neangan di jero kota heula, sugan bae sudrajat kapanggih ngulampreng. Mobil lajuna teu pati gancang teuing. Dinu rada rame mah dijalankeun sahayuna pisan, opat panon teu reureuh rarat-reret, teu sirikna dibelel-belel nitenan saurang-saurang nu lalar liwat padahal Kosasih mah saenyana tacan nyahoeun-nyahoeun acan di rupa sudrajat teh. Tapi pipilueun we, pokona mah ngajadikeun resep oge nempokeun jalma-jalma balawiri nu rupa-rupa dangdananana oge beda-beda keureutan beungeutna. Sakitu jalma pasulabreng teh taya pisan anu kabeneran rupana sarua. Red eulis kana erlojina nu geus nuduhkeun pukul 10 saparapat. Leok mobil dipengkolkeun ka jalan nu rada tiiseun. Nu saterusna nyemprung ngadius ke komplek pelabuhan. Geleser ka hareupeun restoran Megaria. Eureun sakedeung nitenan ka jero restoran, ditempokeunna teh beuki maju. Para langgananna pada bae unggal meja taya nu lowong. Sedan-sedan, motor-motor jeung Vespa mending beres di tempat parkir. Ditungguan ku tukang jaga kendaraan nu biasa ngajaga keamananana. Ger mesin dihirupan deui, eulis musiwel muka tas plastik na ngaluarkeun Dems pistol, song diasungkeun ka lanceukna bari pokna. Cepeng Kang Kos kanggo ngajaki salira, teu perjogi-perjogi teuing mah ulah digunakeun. Geleser mobil maju deui ngadius ka komplek pelabuhan ti beulah wetan, ka tempat ti heula basa dibawa ku Hendra tea. Sugan we aya kapareng kajadian nu teu disangka-sangka. Ari hegteh sudrajat kapanggih di dinya lantaran pamikirna sudrajat teh ayeuna mah ngomplot jeung penyelundup-penyelundup nu salawasna ngarugikeun ka nagara.
Reg mobil eureun di tempat nu bunyi diputerkeun heula sinayang hareup ka jalan. Jerut eulis turun. Kosasih masih nungguan di jero mobil. Kosrak. Eulis lempang di nu bala. Mapai jalan urut ti heula basa jeung Hendra tea. Jog ka tempat nu teu jauh ti basisir. Sanajan peuting puguh caangna lampu nu ngebrak di kompleks pelabuhan teh tembus kadinya. Ongkoh bulan sapasi ngahias langit nu semu-semu paul. Ditapuk ku beranang na bentang-bentang, tetempuan teh teu poek-poek teuing. Masih keneh sidik padele beungeut. Eulis sajongjongan ngajeng jenang tung panonna gular-gilar muter nitenan sakurilingna. Cempling taya nu kadenge iwati hiliwirna angin jeung ngeplokna cai laut dioyagkeun angin lirih. Nu katempo iwati beleg-begna poek peuting. Ting gurilap cai laut nu kahiberan cahaya listrik, lapat-lapat di jauhna di tengah laut, kabireungeuh pating barasatna lampu-lampu. Moal salah senter-senter kapal patroli nu taya reureuhna ngaronda ngajaga keamanan tina gangguan penyelundup-penyelundup nu resikona kahitung mahal oge lantaran upama kapergo di tengah laut mah teu mustahil matak nimbulkeun perang leutik nu kadang-kadang ngorbankeun jiwa manusia boh ti pihak para petugas keamanan boh ti pihak penyelundupna sorangan. Krosak gajleng aya nu luncat ka gigireun. Eulis rikat malik breh hiji lelaki di kaos belang, badag geus ngabedega, sanajan teu jangkung gede tapi kabireungeuh badana ngeusi pergel. Urat-urat leungeunna ranteng ngagerempeng, dadana ramos-bos buluan, tembong tina beulahan hareup kaosna nu muka. Sirahna bedegul, sedang kereutan beungeutna pikasieunneun, beregut kasar. Matana nyureng, halisna ngajedi geus puguh kumisna mah kandal nyengklik handapeun irungna nu semu-semu bengkung. Jeleng deui saurang nuturkeun, ieu mah rada jangkung-jangkung kuru, tapi roman beungeutna mah taya bedana jeung nu teu heula. Pada pikasieunneun. Hehehe, ada bidadari nih, nyasar kemari. Nyari apa ya? Si bergud pinuh ku curiga, tapi ari matana beburi lengan kaos norek neureuy, sungutna kumetap kaos bagong kelaparan. Haha, kali cari laki ya neng. Si congcorang kaosna lebih agresif. Leungeunna make ngaragamang sagala rek nyagap. Jangan kurang ajar lo. Lo kira gua cewek apaan? Hah? Eulis rikat ngejat ngepeskeun si leungeun jail. Hehehe, kalau kagak cari laki nyari apa neng? Ayo ringkus nyong, lumayan deh ada yang nganterin. Si bergud baju salengkah, ngajakan baturna nu ngaran si Inyong pikeun newak Eulis. Iya nih, bidadari banyak tingkeh. Si Inyong oge ngalengkah ngabarengan si bergud. Ngaran nama si Petrus urang Ambon, tapi katelahna ku babaturan nama cukup disebut si Petruk ngarah babari meureun. Setan, lu gak kenal gue ya? Awas gue satroni di dekot lu, ngerti? Eulis dag-dagan ngayakeun gertak sambel. Sompret, siapa sih lu neng? Galak bener. Si Petruk rada ngerego katipu gertak sambel Eulis. Gak kenal lu ame Nyonya Tuan Ho? Hah? Lu gak kenal gue? Buset, Nyonya Tuan Ho. Kan Tuan Ho di... Si Petruk arapap eueup reuwas. Memang pikeun golongan maranehana nama kabeh ge eueuh nu bireuk ka Juragan Ho teh hiji jutawan moyan, tapi oge mangrupa hiji penyelundup kaliber badag. Iye, laki gue emang ditangkep, tapi gue kan masih hidup. Maksudnya nyah? Si Petruk teu ngarti. Gue mau terusin usahanya laki gue, ngerti? Terus Eulis ngaharewos, sarta bari luak liek sagala, bangun nu hariwang bisa aya nu ngadengekeun, sarta aya nu ngenyahoankeun. Lah kebeneran nyah, aja udah kekerompong nih, tapi mesti ngomong dulu ame si Simon. Nah, sekarang lu bawa gue ke dia. Nih, gope bagi-bagi berdua. Cek Eulis titi bari mikeun duit. Hehehe, rezeki nomplok nih, gope berdua nyong. Sakilat si Petruk nyamber lambaran duit nu diasongkeun. Makasih banget ya, ayo nyong, anterin nyonya besar kita nih. Geus teu mikir panjang deui bring bae si Petruk jeung si Inyong arindi tidinya dituturkeun ku Eulis titi. Jalana ku kurusukan kanu barala tur taparoek. Teu lila marenehanana anjog ka hiji imah nu nenggang eueuh deui baturna, bus duanana arasup. Eulis mah ditah nungguan di luar. Gilisir Eulis kana sisi bilik, heg noong tina sela-sela bilik nu molongo. Tembong kacaangan ku damar cempor.
Aya 3 jelema keur dariuk dina bale bari tingpel nyun arudud. Sudrajat mah tetela eueuh di dinya. Nu diukna di tengah kawasna sarua jeung si Petruk pada Ambon. Kaosna sarua belang ngan ieu mah make topi pet hideung. Ududna cangklong nu ngeluk gagangna. Beungeutna serem naker, sajabana tibala ku bulu teh, matana oge dibengker sabelah ditutup ku lawan hideung buleud, nyeplok nutupan kongkolak matana. Si Petruk jeung si Inyong narangtung hareupeunana, nyaritana ting harewos. Si Brewok bari kadengekeun, panonna nungan hiji teh mani buburi lengan, teu lilapok manehna ngomong satengah nyentak. Petruk, gampang aja lu bawa-bawa orang ke sini. Buset. Bari ngajeleng haseup cangklongna dikebulkeun kana beungeut si Petruk. Dia kan nyonya nyetuan ho Pak Simon. Si Petruk tembong semu meringis. Peduli setan tolol. Ayo coba bawa ke sini. Si Simon marentah ka si Petruk, manehna ngareret kana panto. Kojengkang si Petruk keluar, eulis gancang ngejat ngajauhan belik bisi kanyahoan tas ngintip. Saterusna ngageuwat nyamperkeun deui ka si Petruk. Dipanggilnya. Cek si Petruk pondok. Teu talangke deui bus eulis titi ka jero nuturkeun si Petruk. Gok pahareup-hareup jeung si Simon, anu barang asup oge geus merong ngawaskeun. Rutret ka sabeuleuh genjeurna badan eulis, mane dititenan ku matana nungan sabelah, malah molotot teu ngiceup-ngiceup. Aya udah pernah ketemu ame nyonye di mana ya? Simon nguji, nu memang ieu teh katempona nyonya ho asli. Tahu, gue lupa. Walon eulis titi tenang pisan. Masa iye nya? Aya kan kasih barang. Barang apa coba? Simon nanya di matana lingas buburi lengan. Kagak tahu, gua bener-bener lupa. Eulis neger-neger maneh, tapi manehna geus mimiti seber, sok sieun bener si Simon geus barang bere ka Nyonya Ho. Hahaha, buset bangsat lu. Lu setan jejadian Nyonya Linio. Kalau bener-bener lu Nyonya Ho, mestinya masih inget lagi gue sambangin gedong lu. Babaho lagi ngepur ke Surabaya. Gue kan kasih cuman yang dibalas sama tamparan di pipi gue. Hahaha, buset dah, tangkep Petruk. Dia nih penipu yang jadian. Ngadenge parentah Simon, lain bae si Petruk tapi si Inyong oge baturna duaan ngageuwat paheula-heula rek newak eulis. Puguh oge sahan teu kabita, mireungeuh potongan badan nu sakitu buleud geusina gumuleng anenoy matak hayang ngabebeutkeun. Tapi eulis leuwih waspada, bareng jeung nyampeukna nu ngaraponan, dua leungeun jeung sukuna ngan saguriwel pisan ngalakukeun hiji gerakan nu teu disangka-sangka. Nyahonya badan si Petruk nu pangheula nyampeuk geus ngalayang ngubeng di luhur, nu saterusna ngagecret ninggang batur-baturna. Aduh, mampus gue. Si Petruk ngagoak, jep ngan karimatana pependelikan kawas nu keur nyingsieun budak leutik. Bangsat, cari mampus lo. Si Inyong nu pangheulana ngagentak ngarontok, jetruk bincurangna ditajong ku hulu sapatu. Gerubug si Inyong ngocengkang leungeunna ranggah karawak kuriwal poreat. Kedebut si Inyong nuturkeun si Petruk. Teu walah wah-weuleuh weuh ieu mah, ari kebut ari kusak bae puguh huluna ninggang juru-juru bale. Red eulis kanu kerting katajap duaan nyampeurkeun. Masing-masing ngabar peso balati, sedengkeun Simon bangun tenang pisan. Diuk nempokeun dina bale-bale, bari jongjon udud barudan mani kokorolokan. Sewuk nuduaan bareng nojoskeun peso balatina. Curelat, sleng, eulis luncat bari najong pigelang lawana. Kolebat deui ka handap, milihan tempat nu kosong. Memeh nincak teh suku nu sabelah geus hasil nejeh nu saurang nepi ka ngajeng-jehena. Kakara getsle sukuna ditincakeun, sewuk nu saurang narajang deui, kilak, peletak. Aduh, kuriwel, kebut nang karak bengkang. Awakna titeundeut satakerna, teu mangga pulia ngayonan gerakan-gerakan euis nu kacida lingasna, gerakan leungeun jeung suku nu ngan sakilat-sakilat. Ayeuna ngan kariduaan jeung si Simon nu masih keneh anteng nempokeun, tacan tembong reaksina nu rek narajang. Kalah red ka baturna nu tadi ditejeh ngajeng-jehe. Geus udang deui bari ngawangun kuda-kuda rek nubruk, sedang peso balatina dicekel deui, ambekanana ngahegak campur nafsu. Sebrut manehna narajang, pesona ayeuna mah diamangkeun di bubat babit luhureun sirahna. Barang geus nyampeuk, hiuk, lol, peureupna rek ngahancag gado, eulis ngagilek, cetruk bincurang dari tajong. Cerete, musuhna ngejat bari ngusapan bincurangna puguh nyeri. Hiuk di peso balati rek ngahanca dada, kilek, kuriwal, poreat, blak benang karak bengkang. Teu katitenan sukuna dirampid anu antukna manehna ngareol, leungit kaseimbangan badana.
Borengkal hudang deui tapi teu terus nangtung bari ngadepong dina gaya ucing ngintip beurit. Manehna rarat-reret nyangan pesona nu tadi mecleng. Beh katempo ngan jauh sisi bidik moal bisa kahontal. Teu tetap pasini deui gabruk bae ngerontok dua suku euis nu disangkana hipu pisan. Tapi eulis nu keur dina patelak mah panonna teu beda ti mata heulang ruyuk. Sakilat luncat dina nincakna deui teh teu poho ngajedak punduk lawana. Atunya mokaha ari jedak beungeut na nyium papan, ari jengkang ngajurung kunung bari humargung. Berengkal awakna malik lantaran sakilat ditajong ke keplongna, blak bae nang karak bengkang. Sarua jeung matana milu malik ka luhur. Geus kabeh batur-baturna tingkah rusek jurung kunung teh si Simon nangtung. Mencrong ka eulis teu ngicep-ngicep. Eulis nya kitu keneh males nyureng bari sayaga ngadagu panaraja nglawan. Hahaha, singa betine banyak tingke. Dari golongan mana lo, hah? Angkat tangan. Si Simon ngan sakilat bari nodongkeun pestolna. Nu tita tadi dicecekal disumbutkeun tukangeun awakna. Jangan melawan, cantik. Hahaha. Si Simon ngagak-gak. Daripada konyol, ayo sini. Hahaha. Lu kira gua takut mati? Mau tembak-tembak aja, ayo. Tembak dada gua. Teu tatapa sini kan bret-bret bae eulis muka kancing ka mejana. Blak dibuka. Ari breh teh panon si Simon nungan hiji-hijina mani meureudeuy. Teu kuateun leuleuh ngagebrai ruh-ruy koneng matak serab. Komo barang mireungeus cengkir gading papasangan nungan saukur dibungkus ku beha sutra ngalangkang. Lat bae si Simon poho di temah wadi kasangsrem ku buah koldi, buah larangan anu teu meunang dicaba ku pamalain nu hakna. Hahaha, cantik. Si Simon bari lelenggakan ku cubung pestolna teu katiten, geus robah nyeleweng serta tungkul ka handap. Lantaran manehna ngeunah hate meureun nu matak sirina lelenggakan sirahna teu daek cicing. Tapi teu beda ti gerakan manuk dadali, ngan sakilat eulis nyamberkeun sukuna kana pigelang leungeun si Simon keur nyekel pestol. Dar! Pestol bitu pelorna kana lalangit gluprak ragrag. Bareng jeung ragragna pestol, badan si Simon oge ngalayang anu saterusna nyirorot. Cedak datangna nutug neunggar juru tihang, hargung, les bae kapaehan. Geus kitu mah kop pestol dirawatan, kop kana tambang nu memang didinya pabalatak. Teu antaparah deui ngan reketek bae si Simon sabaturna dibakutet dihijikeun. Taya harpan bisa lepas deui sedang sungutna kabeh diwewelan dalam makan urut serbet mesin bargas supaya di antara maranehanana ulah aya nu ngomong beradami. Trut eulis gagancangan kaluar tidinya, bari lempang gagancangan manehna manerkeun kancing ka mejana nu tadi dibuka tea, ongkoh melangeun ka kosasi nu ditinggalkeun dinu suni. Ari breh teh lanceukna keur pada dirariung ku sababaraha urang anggota polisi, kalawan aya dina ancaman senjata. Opat anggota polisi geus siap-siap rek arindit, taksiran rek nyusul sara pestol datang tu kadenge kadinya. Siapa itu? Nu saurang ngabetakeun bari nodongkeun pestolna ke eulis. Apal sora Inspektur Gani. Abdi pak, eulis beli nyolongkrong nyamperkeun. Geuning, dupi ieu pamaget teh saha? Inspektur Gani nunjuk ka kosasih. Pulancik eta teh pak, kolon eulis bari ngagelenyuk. Salah alamat nangkep teh. Ari bieu surat tembakan di mana nya? Di tempatna si Simon pak. Manggawe bujang ti dieu teras lempeng. Engke bakal mendak bumi nenggang. Si Simon serang opat batur-baturna ku abdi tarantos diringkus mungkantun ngangkut. Watoskeun we punten ka Pak Komisaris Wawan, oleh-oleh ti abdi kitu. Eulis tetep ngagelenyu. Si Simon tos kenging. Aduh hebat. Lekas anak-anak, ambil mereka. Inspektur Gani saterusna marentah ka anak buahna. Puguh si Simon teh keur diincar-incar sasat buronan polisi lantaran geus disinyalir yen manehna teh tukang ngangkut barang-barang selundupan ti laut ka darat. Eulis matslah kana mobil dituturkeun ku kosasih nu pinuh ku kakaget sanggeus amitan ka Inspektur Gani biur bae nyemprung muruka imahna di Taman Sari. Cak baraya dui kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-28 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beuris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nabi Haja pamit. Permios.